kaeling rumingkang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jadi prioritas pertama dina permulaan mujahadah kahiji ngalesotkeun atawa ninggalkeun sadaya atribut kabinatangan jeung atribut kasetanan anu hina nyaeta anu teu layak disandang ku manusia. Ninggalkeun atribut anu hina ku istilah ilmu tasawuf disebut tarkul madmumat. Nuka dua na mapaesan diri ku atribut-atribut anu mulia disebut ikhtiarul mahmudat. Ta etalah dua perkara nyaeta tarkul madmumat jeung ikhtiarul mahmudat anu jadi pondasi mujahadah. Jadi lamun ente mujahadah tanpa tarkul madmumat, tanpa ikhtiarul mahmudat, eta teh lir ibarat jalma anu ngabangun imah tanpa pondasi. Mangka eta bangunan imah teh bakal jadi bangunan anu tidak kokoh, bakal jadi bangunan anu labil nyaeta anu mudah runtuh. Daku sabab kitu harus tahu langkah-langkahnya, jangan keliru. Sabab lamun salah langkah awalna mangka hasil akhirna oge tangtu salah. Jadi dina mujahadah mah jalan pertama anu ditempuhna teh nyaeta jalan kasucian. Matak nu pangheulana teh bebersih. Ari bebersih ku istilah agama disebut toharoh. Contoh toharoh dina bab mujahadah kahiji toharotul jismi nyaeta meresihan badan jasmani. Jadi beresihan badan tina daki, tina kesang, tina bau jeung sajabana. Contohna saperti buuk, amun debu, lamun kotor, lamun kotombean, lamun kutuan, bersihan make sampo, huntu bersihan make odol, ceuli bersihan make katembat, awak bersihan make sabun, dimandian sanggeusna dibersihan tuluy make wangi-wangian. Jadi bersih dan harum gitu. Sehingga nalika menghadap ka Gusti Allah saperti dina salat puting atawa dina dzikir puting jeung sajabana, awak ente teh bersih jeung seungit. Ta anu bersih jeung seungit mah disukai ku malaikat jang. Sedengkeun anu kotor jeung bau mah disukai ku jurig. Ente mending disukai ku jurig, mending disukai ku malaikat. Malaikat anu seungit-seungit, jurig anu bau-bau. Tuluy bersihan tina hadas leutik carana ku wudu, bersihan tina hadas gede carana ku mandi. Eta kabersihan jeung kasucian badan teh ulangan sabuat keur ngaji hungkul, atawa sabuat keur salat wungkul, atawa sabuat keur dzikir wungkul. Tapi bawa eta kabersihan jeung kasucian badan teh kana kahirupan sapopoe,
sehingga eta kasucian teh jadi ciri kepribadian ente anu mandiri nyata anu ngabedakeun jeung kalolobaan jalma. Contoh misalnya batur mah wudu teh menrek salat wungkul heueuh, ta ente mah tiap bata wudu langsung wudu deui, jadi wuduna panjang sehingga suci nate every time everywhere kapanpun dimanapun ente aya dina kahayaan suci. Eta ngaranna toharatul jismi, mensucikan badan jasmani. Nu kaduana toharatul hawas, nyata mensucikan anggota badan anu khusus seperti panca indera. Contoh misalnya ceuli ulah dipake ngadengikeun kana aib-aib batur, kana kagorengan batur, kana rusiah batur. Ulah dipake ngadengikeun kana sora-sora anu ngabangkitkeun hayalan, anu ngabangkitkeun syahwat, anu ngabangkitkeun kadengkian, kemungkaran jeung sajabana. Ya kitu deui panon ulah dipake ningali kana aurat batur, ulah dipake kana memata-matai kagorengan batur. Ya kitu deui lisan ulah dipake ngabohong, ulah dipake mitnah, ulah dipake ngabuli, mencela, menghujat, mencaci maki ka batur. Ya kitu deui pikiran ulah dipake kana goreng sangka ka batur, komo goreng sangka ka Gusti Allah. Ya kitu deui beuteung ulah dieusian ku makanan jeung minuman anu subhat, ulah dieusian ku makanan jeung minuman anu haram, jeung saterusna. Da eta panca indra beh luarna beh jerona caturdriya beh dituna akal pikiran jeung beuteung eta kudu jadi perhatian ente. Naon sababna? Sabab loba jalma anu tukang dzikir, anu tukang ngadares Quran, anu tukang maca sholawat, tapi teu meunang bagian tina cahaya dzikir, teu meunang bagian tina cahaya Quran, teu meunang bagian tina cahaya sholawat, sabab beuteungna jeung panca indrana jeung pikiranana kotor. Jadi jalma anu kaayaan kotor mah moal kasurupan, nyaeta kasurupan ku rahmat Allah. Kasurupan ku rahmat Allah anu saperti rupana cahaya dzikir, saperti rupana cahaya Quran, saperti rupana cahaya sholawat jeung sajabana. Taeta sadaya cahaya kagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu terkandung dina kalimat zikir, dina ayat Quran, dina sholawat, dina bacaan sholat jeung sajabana, asupna teh nyaeta ka jalma-jalma anu jismina bersih, anu hawasna bersih. Nukatilu toharatul qulub, nyata mensucikan hati, meresihan hati, beresihan hati tina ujub, tina riya, tina takabur bin sombong, beresihan hati tina kemarahan, tina kebencian. Jangan memendam kemarahan dan kebencian kepada siapapun, kepada apapun, boh kepada orang tua, boh kepada anak-anak, boh kepada saudara, boh kepada tetangga, boh kepada teman, boh kepada batur, kepada keadaan, kepada kejadian, kepada perubahan, kepada masa lalu jeung sajen-sajena. Ulah eta teh
ulah aya iri, ulah aya dengki ka sasaha jeung saterusna eta sadayana teh mangrupakeun kokotorna hate. Nu kitu mah ulah dipiara, matak cilaka. Piara mah anu alus-alus, nyata anu matak salamet jeung anu ngadukung kana tercapaina tujuan mujahadah. Contohna saperti nyaahan, dedehan, welasan, asihan, hampuraan, berehan jeung sajabana. Ta eta sabagean tina jalan kasucian. Ingat-ingat ke ente kahiji toharotul jismi, kadua toharotul hawas, katilu toharotul qulub. Jadi samaneh menempuh perjuangan litaqarrub ilallah, anu ku istilah Al-Quran disebut mujahadah, sahanteuna kudu nyaho kana perkara-perkara na, kana bag-baganana, kana seluk-belukna. Misalna aya 5 perkara anu saling berkaitan, anu kudu jadi perhatian ente, di mana ente erek nyorang mujahadah. Nu kahiji ilmu, nu kadua amal, nu katilu kaifiyah, nu kaopat hal, nu kalima makom. Mimitina kudu nyaho heula kana ilmuna, nyaeta ilmu ngeunaan agama. Ari ilmu ngeunaan agama ayana di para ulama, artina ente kudu daek diajar, kudu daek ngaji. Sabab lamun tanpa ilmu atawa salah ilmu na, ente teh moal bisa mencapai hasil anu dimaksud ku mujahadah. Ari ilmu anu dibutuhkeunana contona saperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu sunnah, ilmu adab, ilmu akhlak. Sabab suatu amal seperti amal mujahadah bisa ngondang kana turuna waridat lamun dibarengan ku ilmuna jeung ku ikhlasna. Artina nalika ente migawe amal mujahadah tapi teu dibukakeun jalana, boleh jadi eta teh mangrupakeun suatu tanda, mengrupakan suatu indikasi bahwa amal mujahadah ente teh eueuh ilmuwan atawa eueuh ikhlasan. Ta memperbaiki amal teh nu pangheulana ku ilmu, sehingga lamun amal ente diperbaiki ku ilmu mangka eta amal teh bakal jadi amal anu baik dan benar. Jadi baik saja tidak cukup, selain baik juga harus benar. Benar akidahna, benar fikihna, benar sunnahna, benar adabna, benar akhlakna jeung sajabana. Baik dan benarnya suatu amal etalah sebagian faktor anu mukakeun kana kaifiyah. Ari kaifiyah teh contona pengalaman spiritual atawa pengalaman rohani anu sifatna khusus jeung pribadi, seperti datangna ilham, seperti terbukana hijab, jeung pengalaman-pengalaman rohani anu sejenna anu berlaku ka ente di suatu waktu nalika keur migawe suatu amal tertentu, seperti amal mujahadah. Tu eta amal anu baik dan benar, anu make ilmu jeung make ikhlas, lamun dipigawe secara istiqomah, secara terus menerus tanpa putus-putus,
kadituna bisa naikkeun ente kana hal. Ari hal teh contona seperti terbukana rasa batin, sehingga ente bisa ngarasakeun kana lejatna, bisa ngarasakeun kana nikmatna tina berbagai amal-amal ibadah anu berbeda-beda. Rasa nikmatna salat mah kieu, rasa nikmatna deres Quran mah kieu, rasa nikmatna zikir mah kieu, sholawat mah kieu, napi isbat mah kieu, ismudat mah kieu, syahadat mah kieu. Rasa nikmatna teh ta masing-masing anu berbeda-beda teh rasa kalejatanana, rasa kanikmatanana oge berbeda-beda. Geus nepi acan kana lajatna ibadah, kana lajatna mujahadah, kana lajatna dzikir jeung sajatana. Ta eta kaasup hal terbukana rasa batin. Terus sanggeusna semua itu dialami dan dilalui, berbagai macam hal geus dilalui ku ente, kadituna ente teh bisa nepi kana makom, nyaeta kana makom anu bertingkat-tingkat. Contohna seperti makom al-qurb, makom al-uns, makom al-wusul. Itu jadi ari perjalanan spiritual mah beda jeung perjalanan intelektual. Ari perjalanan intelektual mah dibatasi ku umur, dibatasi ku waktu. Contohna ente umur 7 tahun asup ka kelas 1 SD, tuh 1 tahun sakali naik kelas. Naik kelas na tunggal tahun, di kelas 1 nepi ka kelas genep, tuh naik tingkatan tina sekolah dasar kana sekolah menengah atau disebut SMP. Butuh waktu 3 tahun, 3 kali naik kelas di SMP teh. Di SMP tuh naik tingkatan anak kana SMA, kana sekolah menengah atas, sawa waktuna 3 tahun. Tuh ningkat dari ke universitas, namun S1 4 tahun waktuna. Nah eta perjalanan intelektual. Sedangkan ari perjalanan spiritual mah teu bisa ditangtukeun model kitu jang. Aya nu ngora keneh geus wusul, aya nu geus kolot kakara berangkat, aya nu geus mujahadah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun teu ningkat-ningkat, teu naik-naik jeung sajabana. Jadi ari perjalanan spiritual mah tereh jeung lila nama eta mah mutlak hak prerogatifna Gusti Allah, teu bisa ditangtukeun ku urang salaku manusia. Urang mah nu penting mah terus berjuang dengan amal-amal yang terbaik, dengan amal-amal yang benar, nyata anu sesuai jeung elmuna jeung make ikhlasna. Ari cepat atau lambatna mah boh di dunia boh di akhirat pasti kapanggih hasilna, pasti kealaman hasilna, pasti karasa hasilna. Contoh hasilna teh seperti al-qurb. Ari makna tertinggi tina al-qurb adalah ittisab. Gambaran tina ittisab adalah sabda Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Takhollaq bi ahlakillah." Eta gambaran tina ittisab. Makna tertinggi tina al-qurb yaitu berakhlak dengan akhlak Allah atau meneladani akhlakna Gusti Allah. Contoh misalnya mun aya jalma geus maehan
100 orang tuh eta jalma tobat ka Gusti Allah ditarima teu tobatna. Atawa aya jalma geus kafir salila 70 tahun tuluy taslim ngikrarkeun 2 kalimat syahadat. Ta eta kakafiranana anu salila 70 tahun teh dihampura teu ku Gusti Allah. Ta eta teh sabagean contoh akhlakna Gusti Allah. Jadi mun hayang nyaho luhur handapna makom hiji jalma seperti jalma anu ngaku mursyid tingali akhlakna sulaya atawa saluyu jeung akhlakna Gusti Allah. Mun saluyu tuturkeun, mun sulaya tinggalkeun. Itu saluyu berarti luhur makomna, lamun sulaya berarti rendah makomna. Anu terakhir lamun arek menuju kadinya, jadi nu tadi pangheulana ngalesotkeun atribut hayawaniyah, ngalesotkeun atribut syaitoniah. Aya hiji deui ieu nu terakhir. Mun arek kadinya kana puncak kaluhuran nyaeta ngalesotkeun atribut basyariah. Ari basyariah teh nyaeta wujud fisik atawa jasad baliyah atawa jasad jasmani. Ari jasmani dijadikeunana tina 4 elemen. Kahiji elemen taneuh, kadua elemen cai, katilu elemen angin, kaopat elemen seuneu. Ari atribut anu aya dina unsur taneuh anu negatifna, jadi anu dilesotkeun anu negatifna heuh. Jadi pahami ku ente 4 elemen, atribut-atribut tina 4 elemen. Atribut anu aya dina elemen taneuh contona saperti padat. Taneuh pan padat heuh. Ari padat teh hartina keras dan kaku. Ari keras dan kaku teh hartina tidak fleksibel dan sulit dibentuk, hartina sulit beradaptasi. Lamun dina manusia mah jadi sifat naon? Di antarana nyaeta sifat keras kepala, keras hati, intoleran, fanatisme buta, ekstrim kanan. Contohnya seperti teroris, seperti hawari, seperti wahabi. Eta teh dominan sifat taneuh. Ari taneuh teh padat, jadi heuras hate jeung heuras hulu. Atribut taneuh anu sejenna contona deui poek, taneuh mah heuh. Amun aya dina diri ente jadi poek hate, jadi poek pikiran. Tina poek hate, tina poek pikiran, tuluy mager, malas gerak. Malas bergerak untuk mencari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Jadi we bodoh. Bodoh teh bodoh katotoloyo. Jeung atribut taneuh mah selalu merasa tidak puas kadituna kupur nikmat. Ta eta contoh sabagean tina atribut anu aya dina unsur taneuh. Nu kadua atribut nu aya dina elemen cai.
Atribut nu aya dina elemen cai contona cai mah menyebar ke segala arah. Hartina dina diri melamun dina konteks diri manusia eta teh jadi naon diantarana jadi cinta kana pergaulan bebas, kana pergaulan anu tanpa batas, kana kumpul kebo. Contohna deui atribut elemen cai mah fluktuatif atawa fluktuasi, hartina naik turun tidak stabil, artina tidak konsisten atawa tidak istiqomah dina pamadegan atawa dina pangabdian. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang maksiat, jadi edan eling, kadang-kadang edan, kadang-kadang eling. Contohna deui atribut anu aya dina elemen cai seperti temperamental, emosina sok ngagolak. Cai lamun kapanasan ngagolak, jadi emosina tidak stabil, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati, jadi golongan sumbu pendek, mudah meledak-ledak. Eta teh atribut cai. Contohna deui cai mah mudah terpengaruh, mudah tercemar, mudah terasimilasi, gampang kecampuran. Contohna cai mah panggih jeung gula jadi amis, mun panggih jeung kopi jadi pahit, mun panggih jeung uyah jadi asin. Jadi gampang kapangaruhan boh ku batur, boh ku kaayaan, boh ku kajadian. Contohna deui cai mah mudah lupa jeung punya kecenderungan kana beku, bisa membeku. Artina osok poho kana asalna bagaikan kacang anu rupa kana kulitna. Cai mah lamun geus ngalir ka hilir tara balik deui ka hulu pohon. Sedengkeun lamun teu ngalir osok sare cai mah membeku. Lamun geus beku osok bau. Contohnya seperti cai kocok. Taeta atribut anu aya dina elemen cai. Nu katilu atribut nu aya dina elemen angin. Contohnya seperti polusi. Artina teu bisa nolak kana kagorengan, kana kajahatan. Dalihna biasana karena gak enak atawa karena solidaritas. Kenapa kamu mabok? Ya karena gak enak ditraktir bos. Kenapa kamu korupsi? Karena yang lain juga korupsi atau saya mau solidar. Jadi solidarna tidak enakna dina bab anu negatif. Contohna deui elemen angin mah osok gonta-ganti arah, mudah bergonta-ganti perjalanan. Ente ngapukeun lang layangan, angin teh keur ka kulon, kakarge 5 menit geus pindah angin teh ka kaler, robah deui. Hartina tidak teguh dina pendirian, tidak tekun dina perjuangan. Eta contoh atribut anu aya dina elemen angin. Nu kaopat elemen seuneu. Elemen seuneu geus pada apal. Contohna pemarah, suka membangga-banggakan diri sorangan, suka merasa paling benar sorangan, suka merendahkan orang lain, osok kadedemes kana dunya, kana pangkat, kana jabatan, kana kekuasaan, kana katenaran, kana status sosial,
kadang-kadang osok menghalalkan segala cara, yang penting viral. Nah eta sebagian atribut anu aya dina 4 elemen anu aya dina diri manusia. Taya tinggal pariksa poe teh aya